Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha ulama'ikal muharramin al-mu'adhamin wa tulhimuna biha ulumal dunya tanwir al-malaikatil muqarrabin wa tarju'una biha fahman nabiyyin wa ibdul mursalin wa tujibu biha da'watana bi syahadati wal karamati bidini wa dunya wa akhirah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Urang sami-sami ngayunkeun muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah dina segala curahan nikmat ya Allah anu teu pandang bulu disebabkan doa wa makan maksiat khususnya kalimatan dibatur kaulah sadaya anu kacida agung yakni ditetapkan iman silaran Islam oge bisa oge alhamdulillah nikmat sehat jasmani oge rohani oge alhamdulillah nikmat inayah ya roda hati Allah kurang saraya masih istiqomah biasa melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ieu kenikmatan anu disyukuri ku urang sadaya masih kagolongkeun jalmi ahli syukur kana nikmati Allah malah mangga ditambah-tambah kanikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat kali salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjungan Allah Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi kabaratina kabar sahabat tabi'in wa bi kasadayana anu turut-turut kana ajaran tenang dugi ka yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah dikaos ayeuna urang tos nincak kana sasi akhir tahun Hijriah anu mana sakadati urang menjelang kana tahun baru Islam yakni Muharram. Ya beda perlakuan urang selaku muslim terkadang yang harapan tahun baru Masehi mah fi ayeuna kene taki-taki kadangkala persiapan ka mana ieu tahun baruan. Tapi kunaon hati urang di saat yang harapan tahun baru Islam kadangkala teu inget teu ya tahun baru teh iraha nu padahal satuduna anu kudu dihubung urang anu kudu dimistikeun diperhatikeun teh tahun baru Islam naon tujuanna supaya orang bisa muhasabatun nafsi ngahisab diri introspeksi karena diri ngitung-ngitung karena amal setahun katukan apakah kita setahun kamari tapi ka tahun baru ayeuna urang teh loba taatna apa loba maksiatna apakah di tahun kamari tapi ka datang tahun baru ayeuna apakah loba sedekahna atau loba mentana Masya Allah lamun urang ingat kadinya insyaallah taktu urang bakal hati-hati dina ngajalani kehidupan anu berikutna ka satahun ka hareup. Ieu antos muhasabatun nafsi sering ngahisab diri utamana emut kadituna bahwa semakin bertambah tahun berarti urang teh geus beuki deukeut kana jatah hirup di alam dunia.
lamun yang ngajatah 60 ayeuna geus 58 tahun 11 bulan 28 poe berarti tinggal sapoe. Jadi menghirup teh nya kali itu orang bakal yang harapan karena mau Masya Allah palingan atuh bagi Rasul dianjurkan aksiru dikrol maut fa innahu yumahis sutunu wa yujahidu bidunya fa in zakatumu indal gina haramah wa in zakatumu indal bakri ardokum bi ansikum. Lobakeun ku anjeun eling kana maut. Sadeungkeun urang hayang eling kana maut teh hese kali nalika ngadenge perhatian di masjid. Itu masjid bohong. Kakare ku ingat ngeusah. Lamun bener ngomongkeun anak. Terkadang ngomongkeun di rumah biasa mah grogi. Ya, kan coba innalillahi ge jadi alhamdulillahirabbil alamin. Rasana syanu parang terus pupus. Itu innalillahi jadi alhamdulillah. Ngadengnya when ngukur diri itu maut kakare ku eling padahal saya teh orang ini sangat berumur nama geus miheula wa ai disujakeun gitu. Naon pangna urang kudu ngalobakeun eling kana maut sabab fa innahu yumahis dzunub. Loba eling kana maut teh bisa ngabersihkeun kana dosa. Kauntungan dina loba eling kana maut teh bisa ngabersihan diri tina loba dosa. Ngarumasakeun urang masa tahun katukang nepi ka datang tahun baru ayeuna teh loba bisa dosa tibatan amal soleh. Makana cara salah sahijina sangkan eta dosa dihapus usahakeun perbanyak eling kana maut. Maka kaya sebagai bagian hadis kafa bil mauti wa'idon, cukup pikeun anjeun ku maut jadi nasihat ke anjeun. Sebab lamun urang selalu eling kana maut nisbat tiba ka diri pejabat moal mungkin wani korupsi. Nalika urang indit ka kebon moal mungkin wani ngalahan tangkal anu bat. Nalika urang indit ka sawah moal mungkin wani nyempogan galengan batu. Nalika urang kamana wae urang eling kana maut, bahkan nalika urang teu nyanyabaan di jalan pangi jeung jahe moal mungkin urang wani tual toel kurai heureuy teu paruguh sabab ingat aing teh maut. Insyaallah mata jika Rasul cukup pepeling mah kumaot oge teu kudu loba dalil ya, teu kudu ngalobakeun papatah kitu titik kumaot geus mah. Nalika urang teu sangsara hirup lamun eling kana maot sangsara ge di dunya moal sabaraha halila. Nalika pae mah aing moal sangsara lamun urang sabar nya eta sabar mah itu sabar keneh-keneh kadituna oge. Nalika urang dibere beunghar ku Allah Subhanahu wa taala dititipan milik jeung rezeki urang moal terus-terusan numpuk dunia bae dituna bakal eling nyisihkeun sebahagian harta urang dipake ceng-cerengan ke akhirat sampeureuh nalika urang maot. Lamun urang mah selalu eling kana maot. Nalika urang keur aya waktu senggang datang malam Jumaah pasti imah keur loba pisan kabunga. Pas kapuping di masjid ayah kori kapuping bahwa ayeuna teh waktu mingguan lamun ayeuna teh inget mingguan sieun-sieun pae pasti lamun urang ingat kadinya pasti bakal maksakeun inget mingguan atuh pang naloba anu teu mingguan meureun pangna kitu ge teu ingeteun kawas anu moal pae cenah kitu bahasa. Ya alhamdulillah sanajan kurang tadina teu ingat kana maut minimal mesti kadina jadi ingat kana maut. Kauntunganna kahiji di antawisna lamun kurang ingat kana maut bisa ngabersihkeun kana dosa. Nu kaduana kauntunganna wa yujahidu bidunya bakal juhud ngalap cukup kana perkara anu aya di dunya dina urusan dunya. Mual ngabungsung, mual ngabrung, ngalajur hawa nafsu, lamun urang eling kana maut ya. Jadi mual hayang terus di dunia musboga sawah sakota hayang 2 kota, musboga awe hiji hayang 2. Padahal
hijau ge alhamdulillah. Batur mah teu hiji acan. Boga hiji ge jauh. Alhamdulillah. Ada cek anu teu boga kumaha syukurana? Untung teu boga. Mun aing boga menuju mah subuh kudu mandi. Rugi kan eta. Jadi selalu bersyukur. Paing dakar tumuh inggal kina hadama. Lamun urang eling kana maot nalika urang keur loba duit loba dunia, hadamahu bakal ngalebur kana sifat-sifat anu goreng. Lamun jelema beunghar eling kana maot, insyaallah kadituna bakal peduli ka jelema anu akhir. Bakal peduli kana urusan akhirat, ya. Wa in zakartumu indal fakri ardokum bi aisikum, lamun eling kana maot di saat berkaayaan fakir keceklik hese. Pisan kadaharan hese pisan maisyah hese pisan usaha kedepakeun bungsa tahdi keluarga teu aya ceuk paribasana lamun eling kana maot ardokum bi aisikum bakal ridho ku alataran kahidupan urang sanajan teu kaayaan fakir, ya. Sebab naon inget lamun inget kana maot kekayaan fakir, ingat lamun paeda aing maloba teh hisaban, ya. Sebab kami Nabi Sulaiman alaihissalam beunghar saalam dunia jeung nabi-nabi anu sanes lila na dihisab geus 500 tahun. Masih kena dihisab Nabi Sulaiman. Nabi nu sanes 100 tahun ka surga. Urang oge kitu. Lamun urang teu boga pisanan naon, insyaallah moal pati loba teuing hisaban. Bahkan pengarang Ratibul Hadad Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Hadad anjina selalu ngadukan di saat Yuswa terus mencapai 50 ngadukan ka Allah teh, ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti nalika abdi pupus ulah aya daging saeutik-eutik acan anu nempelina jasad abdi mangge abdi sieun ku hisaban Gusti sampai ka anjeunna tua mung ala kadar ngaleut makanan dina nalika menjelang pupus teh bener-bener istuni kulit jeung tulang bungkul nu aya. Eta teh saking naon sieun kana hisaban. Urang mah alah pebelowongan we Allah banyak. Teu nafsu dahar geus anu ditami. Aya nafsu makan. Beneran eueuh geus ditewan apa sarungan peutuy cekot. Masyaallah. Padahal oge pasti sarua bakal maut. Jeung perlakuan sangkan urang eling kana maot di antawisna usahakeun ku urang taliti ilmuna seperti kumaha perjalanan anu maot terus tingali ku urang perhatikeun nalika aya jalmi anu keur naja keur sakaratil maot. Lamun aya jalmi teu daman geus repot buru-buru ku urang maot. Sangkan naon? Kadituna sangkan eling kana maot. Jadi bawa kana maot maksudna penting ayeuna supaya eling. Supaya ngeberunting. Sebab berbeda di antara jalmi nalika dicabut ruh tina jasad rupa-rupa perlakuan malaikat bukan juga amaliyahna. Ada nisbat dari ka urang mah jelema neraka nya kitu teh eta khawatir dari kamu terkadang ulah salah alhamdulillah bahkan cek bahasa kalau manusia nya ari bobolosoran kayu kali teh usah sebetulnya naon bila emang rek maut. Tapi nisbat ka anu soleh mah kacina bisa gampangna bahkan di antara anu soleh mah bisa nawar ka malaikat malakul maut. Begitu datang ku malakul maut teh protes. Di antara wisna wa fil khabari inna malakul maut idza arada qabda ruh yaqul abdu. Satnyana malakul maut malaikat Azrail idza arada qabda ruhi bisa ngan anjeunna rek nyokot kana ruh jalma anu saleh kahiji abdu hamba Allah. Panjalmi teh aya abdu abid nya, aya makhluk, aya insan, aya basyar, aya ibad. Ieu tahapan jelema. Aya yang disebut makhluk, aya insan, aya basyar, aya ibad. Jelema-jelema keneh padahal. Kan ari makhluk mah sakabeh perkara anu bernyawa rek di darat, rek di cai, rek di laut, rek di langit, kabeh eta disebutna makhluk, ya. Hayam makhluk, loma oge
makhluk monyet oge, makhluk kurang oge, makhluk sarua makhluk. Ngan berbeda lamun eta jelema geus naik kana tahapan insan. Ari domba osok dahar tara. Monyet osok dahar. Jelema osok dahar sarua teh. Sarua. Domba dahar, bahkan domba osok panganten. Jelema oge osok panganten. Ngan perbedaanna ari domba mah hayang panganten teh jeung saha wae jeung di mana wae. Ari jelema mah lamun hayang panganten teh kudu ngalangkungan ijab jeung qabul. Ya, disebut nikah. Naik karena tahapan insan. Jadi aya aturan. Beda lamun domba sok dahar, kan daharna domba mah nalika rek dahar teh tara maca bismillah bismillah acan. Ari jelema mah minimal nalika rek dahar teh sok maca bismillah. Kan lamun aya jelema rek dahar teh bismillah bismillah acan berarti sarua bae je. Domba hayam sarua jeung hayam. Wong dari panganten jeung saha wae. Naon bedana eta jeung domba. Terus kumaha ngabedakeun tingkatan sampai ka nepi kana basyar di antawisna lamun jelema mah di antawisna sabadana ngabedakeun dina katuangan dina perlakuan sapopoe di antawisna lamun teh matra baju jelema masuk di baju. Jelema anu basyar mah selalu merhatikeun kana ibadah. Tarik naik karena basar. Begitu namun fokus khusyuk dengan ibadah lempeng semata-mata karena Allah naik di karena tahapan jadi hamba Allah yakni ibadah ya abdi na Allah hamba na Allah. Ya hamba na Allah itu lain tahapan jelema biasa. Yang terkadang orang sarua berwe berarti hamba Allah. Padahal hamba Allah mata-mata Allah benar-benar mati pada Allah jaminan. Terkadang pada ayat sodako disebutkan namina ayat sodako 10 juta dari hamba Allah. Padahal hamba Allah dan seperti kumaha tahapan seperti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Karena orang tahu gitu. Yang penting aja di doa kamu bisa seperti itu. Apa yang disebut jadi hamba Allah mudah-mudahan jadi benar-benar hamba Allah. Ayat di saat malakul maut nyebut karena ruhna hamba Allah la tika malam tu marubi teu kawasaeun teu maparikeun eta hamba Allah malam tu marubi karena parintahan Allah Subhanahu wa taala ka malaikat Jibril ayaqulu malakul maut amaroni rabbi bidzalik cek eta roh hamba Allah kita saha maneh teu make nyebut nyawa kaula. Malakul maut jawab amaron robi bidzalik kaula diparentah ku Allah sangkan kaula nyebut nyawa anjeun wa yatlubu minhu alamah wal burhan. Nah anjeun boga bukti wani-wani rek nyebut ruh kaula. Nah aya tanda bukti anu yakin bahwa anjeun teh ditugaskeun ti urang nyebut nyawa kaula. Wa taqulu ruh inna rabbi khalaqani wa khalaqani fi jasadi wa lam takun inda dzalika ma'ni. Saestuna Allah Subhanahu wa taala ngadamel kaula wa adkhalani fi jasadi ngasupkeun ruh kana jasad kaula walam takun inda dzalika mahi sedengkeun anjeun ruh waktu harita. Nah aya rek wani-wani anjeun nyebut kana ruh kaula itu dari hamba Allah. Wani ngalawan ya. Rek nyebut dina jihad leungeun dihalakan sedekah. Rek nyebut dina jihad lisan dina paham dihalakan ku zikir. Hese malaikat kukulingan hayang nyebut ruh ka hamba Allah. Hari nyebut karena makhluk mah gampang malaikat Jibril gitu. Kadang-kala pelumpang dari ujung boleh pak gitu. Kadang-kala mengenang dahar atau yang saya nak jidut langsung besok. Bisa kali kan nyebut lagi. Kadang lain di payu di tukang kita tomo. Di bedol oke. Namun dibilang semua oke. Nah ini sebab hambaan Allah mampu protes ke malaikat Jibril. Sampai ke malaikat Azrail bingung. Laporan ke Allah Subhanahu wa taala. Payarjiu malakul maut lillahi ta'ala maka begitu hese anjeun arek nyebut kana nyawa eta jamaah hamba Allah mantena menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ulama inna abdaka fulanan
yaqulu kada wa kada wa yaqulu burhan Gusti saestuna hamba Gusti nu namina si anu bin anu ku kami ku ka abdi bari dicabut nyawana kalkah nyarios seperti itu bahkan minta tanda bukti bahwa abdi teh ditugaskeun ku Gusti piwarang nyabut kana nyawa eta hamba wa yaqulu ta'ala sadaqahu memang benar wahai Ajroil eta jasad jalmi ruh eta jalmi hamba kami yang malakul maut keur malaikat malakul maut supaya anjeun boga tanda bukti idhab ila jannah faqud nufahatan alaiha alamati wa arihan fahu jik anjeun ini ke surga ngalak ku anjeun buah apel hiji di surga bari eta apel teh geus aya namanya aya tulisanan lafaz bismillahirrahmanirrahim tingalikeun kana ruhna eta jalma lajeng ku malaikat Ajroil di Allah eta apel langsung disangakeun ka eta jalmi anu bade ditinggalikeun ku apel sehingga harta kene langsung izina eta hafal bener wahai Ajroil askeun ku Allah biwanya nyawa kaula mangga aya mah cabut nyawa kaula ku anjeun langsung hari kena dicabut nyawa. Begitulah perjalanan nisbat terkadang yang sore di saat yang harapan malakul maut sedengkeun nisbat terkabangsa ulama idah wa ahfadal abdu bin naji yunadi malakul maut da'u hatta yastariha pas nisbat terkadang yang biasa mah pas nalika urang dicabut nyawa teh begitu dicabut transit dina tuur hatta yastariha dirinya istirahat. Wa idza balaghahu sadra terus nalika ruh dicabut di kana dada qala da'hu cek eta malaikat wahai malaikat nyebut nyawa keur heula anjeun hatta yastariha istirahat heula dina dada. Maka sok aya dina nalika jalmi geus repot dedamang sok diparios teh dina denyut nadi sampai ada ya dina dicabak heula aya kegiatan lamun geus aya kegiatan sampean terkadang kadang sampai ka sadinten ari pandangan mah masih kere normal kali-kali dina sampean terus aya eta teh rata-rata jarang dugi ka sadinten paling banter 3 jam 4 jam sok langsung pupus atau kurang di bumi daya sesaha apabila boga hidung atau sahawe itu lama ani tahun sampai nah ayah kayak itu tadi yang terakhir itu namun anu mau biasa kadang dina kuku dina tungtung kuku kan dina kuku teh sampai ayah geretnan sapoto kuku teh ayah geretan dina yeuna dipencet kukuna namun anggar eta kuku rupana berubah berarti keseluruhan mesti aya ruhan hingga sampai bisa jadi karena seperti itu jadi makanya bisi kiai itu aya bingung hari itu mah nyawa sorangan keguruan kiai jadi kan dina kukuna pas dina denyut lagi dina luhur menguncangan tapi paling pertama tapi dipayun ayat denyut tadi mustahil didinya tahun tarbihan dan tawisna ciri ya tawis anu bade pupus naon pangnek itu sebab malaikat dia marentahkeun di saat eta ruh dicabut nepi kana tuur dipiwahan istirahat heula transit sabada dicabut dirinya marentahkeun ka malaikat sejen dicabut nepi kana dada istirahat di dina dada dicabut deui nepi kana tenggorokan istirahat deui kan ketika tenggorokan mah dina panangan geus aya denyut nadina kalau geus dina panangan teh aya mah buru-buru tau dina ulah di omongan mun aya abu bisa balik mah tong aya kamelang misalkan biasa nyai mah nyaba ingatkeun ka abu teh pasti aya ke balik tong aya dabuan bahasa gitu bae ngomong paling itu talqina la ilaha illallah istighfar ku Allah la ilaha illallah tomokeun mana cepit mana kabeh pupus maksudna pilih kepada pupus ke cerita talqina lain mah di mejaan kali talqina panal kina den di situ ada pupus namun kanyawan gitu itu kanyawan pas dina luhur teu anak mau dibilang
Kepantinya orang matung-tung hirup seperti kumaha. Ayeuna misalkan orang ngaham dihargaan ku batur, wah nari kerek maut orang kekayaan seperti itu, namun itu bilang, namun sampai kayak gitu. Dan tawisna ciri yang anu bari pupus. Wa idza balagul hulqum, terus di mana-mana eta ruh geus tepi kana tenggorokan. Ja'alun nidaun da'hu hatta yutihal atau baru abadon. Diwarang istirahat di didinya, terus diparentahkeun tina sebahagian anggota pamitan ka anggota anu sejen. Anu kerja pamitan kanu katuhu, cepil anu katuhu kerja pamitan kanu katuhu, anu katuhu pamitan anu kerja. Panangan ge kitu keneh. Ucapanana assalamualaikum ila yaumil kiamah. Kasalamatan pikeun aranjeun bisa membantu dijaga di kafe kiamat. Bisa kahidi jasad teh di saat dihudangkeun di santos terjadi kiam. Jadi berpisah antara cepil katuhu jeung kenca pamitan ya. Jeung apa gitu teh paturai atau pagri. Bisa wakadari kaluduna wal yadani wal ijlani nya kitu keneh cepil jeung dua panangan jeung dua sampean. Wa yudi ruhun nafsa Pana'udhu billahi ta'ala min wada'il iman lisanil ma'rifati wal jinan. Maka pamitan oge diantawisna hate jeung iman tanu dikhawatirkeun deui ieu. Nalika urang keur dicabut nyawa sieun hate urang papisah jeung iman, lisan jeung zikir makrifat ka Allah. Alhamdulillah. Mata nalika Nabi Ayub alaihi salam di saat diuji ku Allah diseepkeun jasadna dagingna dihakanan ku bangsa bilatung nyuhunkeun ka Allah teh Gusti mangawai sakabeh jasad abdi bade canak ku Gusti ngalampungan bilatung ieu nu penting letah abdi sareng hate abdi ulah dicanak. Mata nu nyesat teh eta kanjeng Nabi Ayub teh naon margina sabab letah supaya bisa zikir ka Allah hati ulah sampai ke limit keimanan. Karena tina ieu mengkhawatirkeun nalika urang maot teh ulah sampai ka hati papisah jeung keimanan. Ayam bagi al badani ila harakatin wal ijlani la harakatin lahuma wal ainani la nadru lahuma wal adani la asma lahuma wal badani la ruhi lahu. Walau baqi al qalbu bila ma'rifatin pakai pahalul abdi fil lahdi. Lamun tiap ma'in hati nya kurang papisah jeung makrifat ka Allah pakai pahalul abdi fillah di rekumaha si kurang dina di kubur la yaro ahadan moal bisa papangi jeung sasaha oge wala aban jeung menjadi bapa wala aman jeung menjadi ilmu wala auladan jeung menjadi anak wala asaban jeung menjadi babaturan wala firosan jeung menjadi kasur wala iwanan jeung menjadi batu wala hijaban jeung wala hijab. Alam palaulam ya robbak kaliman. Lamun urang papisah antara qalbu jeung keimanan, yakin moal bisa narima, moal bisa ningali ka Allah Subhanahu wa taala, faqad qasyira khusranan aliman, niscaya urang termasuk jamaah anu rugi-rugina. Nauzubillah subhanallah. Mata kumaha atuh cara ngasangkan ieu hate ulah lepas tina keimanan, diusahakeun salahna urang-urang nu syukuri kana iman. Maka setiap kiai, setiap bupati, setiap jamin bade ngaos nu disyukuri pertama teh syukuran karena nikmat iman sinaran Islam. Bisi tanda tanya nah ajeuna mau ngaji tapi ieu syukur karena iman jeung Islam tahlil syukur karena iman jeung Islam ayo dalam mangka modalna nya modalna yang harapan hidup anu lebih panjang tinimbang kehidupan di alam dunia teh iwati ulah lepas keimanan. Jika bisa ngangkat ke lamun urang jadi ahli neraka bisa diangkat teh lamun aya sanajan segede siki sasawi dina hate urang keimanan niscaya bakal diangkat di neraka jadi ahli surga. Tetap salahna syukuri keimanan. Begitu urang masuk ke masjid dia laksanakeun salat syukuri heula meme salat alhamdulillah ya Allah abdi dikesakeun ku Gusti ditulungan abdi tiasa ka masjid bade ngalaksanakeun salat. Tidak bersyukur waktu rumah bercan bisa semua. Ya. Atau nama obat tapi sholat tanah hese. Kurang masa lihat gua kabogage alhamdulillah masih dikesahkan baik sholat syukuri terus. Kamu tadi itu mau ingat karena hidup kurang keimanan.
Paman orang dari sholat itu berarti masih kena ayat iman. Namun jelema masih kena maksiat. Selama maksiat iman leungit. Mau bisa ngahiji antara jelema misalkan resep karena mabok, nalika mabok kan keimanan mau ayat di biasa. Entah ayat dan terusna dina apa proses jelema, lamun jelema mau kena ayat mabok ulah di sholatan, ulah di mana paling gede. Nah sebenarnya gimana gitu mah? Karena orang kan kalau nyangka keluarga, kalau nggak untuk TKB ya kumaha, nggak masalah karena itu dari aturan mah seperti itu. Sebab keimanan bakal ini tina jasa orang, namun orang nalika maksiat, nalika orang menggawe zina misalkan, nalika zina keimanan daya, cuma orang air ke zina, berarti air orang kebawa zina. Subhanallah. Selalu hati-hati jaga ya kehidupan orang di air kahari berining ka tukang orang biasa non tumul di parut jatang di lepak jika tu air mah nongkrong di gereja tahiru dan mual salilana hirup orang pasti bakal mawat bisi mawat orang nalika kaya bermaksiat sing eling terkadang kalau orang eling karena mawat mah nalika orang mau motor lompatan ya ingat action bucak tuan betul mawat gitu. Kalau orang berlompat, misalkan bisa ayah doma muntas ke dadah, karena tidak tahan berlompatan. Insya Allah melawan lompatan, melawan balik. Aku ini sok lompatan, kalau oke dengan di jalan, eta mah yang di sini. Ya di sini tidak bisa ditahan. Iya, di lagu ya, mau. Orang sekali anak eling karena mau ngaco hidup insya Allah. Terus nalika orang saparantos maut idza matal mu'minu hamaruhu haladarihi syahran. Begitu orang parantos pupus maka pupur ringan ruh urang teh haladarihi syahran naluhur lima urang teh salami sabulan. Ya supaya kita mulai dari presiden ayat ini. Ngan anu jelas dia diceritakan idza matal mu'minu hamaruhu haladarihi syahran. Di mana-mana maut seorang mukmin mantap pukul ringan eta ruh jalma mukmin dina luhureun imahna walau alam jarak ting sameter ting 10 ting 1 kilo nya anu jelas lempengan imahna luhureun imahna eta ruh pukul ringan salami sabulan. Payang dulu ila man khalaqa min iyalihi kaifa yaksimu malahu wa kaifa yu'addi duyunahu. Nah, eta jalmi anu ruhna geus dicabut ku Allah Subhanahu wa taala nu kepukul lingan dina luhur imahna teh payang dulu ila man khalaqa min iyalihi ningali ka setiap jalmi anu ngalayan. Nah, aya di antara keluargana yaksimu malahu anu nyokot kena harta nawa kaifa yu'addi duyunahu. Jika ayat jelma anu make karena seluruh harta bana ajena anu ingat dan kaya jangan pupus. Faida atama syahron di mana-mana yang segera sebulan ruda ila kubrotihi tuluy dibalikeun deui kana pakuburanana eta ruh. Mata supaya paling bahasa geus matang puluh ya. Geus matang puluh mah cenah teh ruh teh geus aya dina pakuburanana. Ayahu mukhalaqa bihi sanatan tuluy eta ruh teh cicing dina luhureun kuburan salami sataun. Wayang dulu man yati terus sok ningali sahaan masuk jarah ka kuburan. Wayat ulama jeung anu ngaduakeun ka eta ruh, wa man yahjan alaihi jeung aya jelema anu bela sungkawa eueuh ka kaula. Mata diusahakeun lamun urang dikantung pupus bawa menjadi indun bapak bojo putra sahabat kerabat. Usahakan sing sering ziarah sumawana dina nalika geus matang puluh ya. Jadinya sampai ka 1 tahun datang kana waktu awal sebab ruh perhatian sahabat yang kalayan sahabat bicara ka kaula. Bahkan nalika diibahkan ge rumah kalian. Nalika ngaibah saan ngamanian. Dan usahakan salah satu keluarga kada aya nyeri ya lamun ngamanian. Di manusia anu tara kuat ngaibahkan anu pupus nalika sepuh mah amak sakit. Sakit. Iya ditinggal di mana seluruh anak kain yang
Faida atama sanatan terus di mana-mana sampurna setahun rupi haruhahu ila haitsu jazami mufihil arwah ila jamin fau bisyur. Di mana-mana geus beres setahun eta ruh aya dina pakuburan maka dikumpulkeun deui eta ruh jeung ruh-ruh anu sejen ketika datangna poe kiamat. Maka kawis tahapan ruh di alam kubur memang beda-beda gumantung kana amaliah di alam dunia. Ya maniskan kadang-kadang biasa. Maniskan ruh ngajangan sore tuna para walimah dan dermawan indah alam bahkan walimah cik sabarina. Kita nggak jelaskan lamun di dunia nang ahli wirid di jero kubur ge beda. Itu sok aya nu jarang tenguping keur kita. Lamun di dunia nang ahli salat sunat misalkan tahajud sampai ka subuh di jero kubur ge salat. Ini panggawean kerja alam dunia, jadi pegawai kene di alam kubur. Tahapan para wali, ya. Ada tahapan orang ahli cara itu juga. Nah, untuk dimaksud Allah. Ada kalau orang jarang ke para wali, dan yakin wali mah kaya. Kan kajalnya anu dikarepkeun ku Allah orang biasa ningali buka hijab biasa ningali, anu jadi buka hijab mah biasa ningali. Anu sabra seueur buktos. Anu bisa ningali sepertinya di antawis angsa Abu Yatoha Mustawa jaroh ke jantan Rama pas begitu jaroh anjana beres ngawas ujuk-ujuk tulah makamnya langsung bijil biasa ngomong-ngomong sehari-hari duduk kue dan waktu nyamperkan walaupun ini negara waktu bisa nyari kasih jalan apa kita bisa datang rahasia berbicara lain enjing dan sebab perbedaan kita akan kalau biasa seperti itu mari cara selama ini namanya terbukti bahwa perlakuan arwah di saat para kosmokus rutin-rutin bermantung amalia bagi jalan dunia nisbat tidak menderita mah seperti di kitab dia ulumuddin dicarioskeun ya mansakana baiti di saat kepala yang ada laluran bumi teh cerita ya mansakana baiti hejal anjingan mau kaula wa ya man labisa saubi hejal an make baju kaula nah anjeun ingat ka kaula kayaan keur menderita nah anjeun ingat sakejap ka kaula dina kaayaan kaula teh keur disiksa ku Gusti masyaallah da teh kakalayangan di laluran bumi urang teh dijeritan seperti itu. Maka kalau orang diberek rumah hotel diusahakan buru-buru doakan isi seperti itu nasibnya dan terwis supaya naon pangan dihauskan seperti jadi kita dibuatin kualataran kurang mahloba tepati eling karena mau karena dijelaskan para kali kadang-kadang disebutkan itu iman mah wah kosong pernah halaman wajah alam itu kan bahasa lu padahal kan dijelaskan bukan Rasul naon perkara bakal kejadian iman di dunia wa iman di alam kubur wa iman di akhirat Kanjeng Rasul terus diingatkan ke Allah terus ditinggalkan ke Kanjeng Rasul seperti dia gimana iman kadang malik tuh enggak ada nggak nyakwana pernah kayak itu wae nah berarti ada jangan ada ayat iman ya usahakan melaksanakan seperti itu kumaha atuh rasakan selamat di antaranya usahakan kita seperti hadis man arada ayat juga minta tadi fa'alaihi ayun najima arba'atu asya wa yajtaniba arba'atu asya lamun urang hayang selamat di jero kubur usahakan pigawe anu opat perkara jauhan anu opat ngan insyaallah opat eta makin kapayu urang bahas ya wisma ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan sok-sok bari salah karena minimal pribados supaya eling kana maot lamun boga utang nalika eling kana maot insyaallah bakal berakhir kayak berusaha maya mudah-mudahan wasilah urang hadir kami panosal urang sadaya masih tetep beriman secara Islam nalika maot masih tetep pada husnul khotimah amin ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tidak ya Rabbana rahmatullah ya Rabbi ya Rabbi Rabbana atina min ladunka
Apabila nanya kalau musik qadir Allah yasir masyaallah. Ya Allah yasir masyaallah. Allah yasir masyaallah. Di hadis di Al-Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.